ngalaksanakeun talabul ilmi teh insyaallah tiasa nambihan ilmu. Kadang-kadang anu tarina teu terang. Sabab urang nyaeta kersa sumring kana pangajian kana pangausan jadi terang segitu. Tarina terang bab anu kusabab ayeuna urang sering ngalaksanakeun pangausan kana pengajian jadi ilmu teh teras nambihan gitu. Di mana-mana nambihan eta ilmu teh teras nambihan berarti pengertian urang teh nambihan. Moal cek paribasana gitu kene tapi aya ningkatna. Tah berarti eta teh urang ada dimanfaatkeun. Sabab lamun ayeuna urang kehidupan urang dina masalah ilmiah gitunya lamun teu aya ningkatna saur Kanjeng Rasul laburika alaya fi yaumin la azida fi ilman. Jadi teu aya kamanfaatan, teu aya kabarokahan. Nyaeta teu alaya ka kaula fi yaumin dina hiji poe lamun teu tambah ku ilmu. Taya ge kada disana. Urang sana hikmahna berarti lamun urang oge dina setiap hari lamun urang teu nambahan ilmu berarti kirang kabarokahan. Tak usahakeun kumaha sangkan ayeuna urang hasil dina tiap dinten ilmu teh jalanna nyata kanggo urang kalima berarti kedah naon teras ngaos kitunya. Tah teras pangmungkeun urang kali kene eta sakumaha kadang-kadang loba naon loba kaditu ka hadir kadang-kadang loba penyakit tuda kumaha abdi mah teh kaos eta anu gitu nya. Tah itu ayeuna paraibu nah abdi mah kitu teh kaos eta kumaha atuh urang kali teh nya pengen loba tuda we gitu dan mawi manfaatkeunnya. Tah itu keun ieu malah eta kiro we kitunya da sabar-sabar abdi oge gitu nya santiasa gitu. Tapi ya mau urang silingan urang kitunya mudah-mudahan we gitu usaba dia ayeuna dicarewaskeunana masalah tentang ayeuna pabuat pakait cek saberhubunganana dina ayeuna urang ngalaksanakeun talabul ilmi ieu. Mudah-mudahan sing janten pepeling kanggo urang sadayana wabil khusus kanggo pribadi abdi. Mudah-mudahan urang sadayana nyaeta dina sagala rupi ayeuna tegasna aktivitas urang mudah-mudahan dibarokahkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robina teh pamitan para ibu sadayana para sepuh sadayana di pribados nararaga silaturahmi pamitan ya alam cekap sakieu wae pamitannya pilih pamitan komiteing kita hapunten tapi terangnya ya teh sok deui kata musabaraha alguna ieu masih dalam cekap sakieu we pilih mah lamian teh hapunten kitunya asana sakedap teuing da sakieu abdi teh nya mampuna gitu. Nah memang ari cariosan malah gitu aya gitu cariosan mangan aya paribasa abdi kosok wasiat kunjatan guru teh mun ngaos mah cenah atau seueur naos mah ayeuna taroskeun ka jamaah taroskeun ayeuna jamaah cing anu namanya dicarioskeun teh ngartos teu ngartos naroskeun berarti oge ngartos teh jan para ibu ngartos teh kahati alhamdulillah kahati jadi terus kahati mah percuma toh saya gitunya ditranslate terus ngerti gitu. Nah amun aya mau dihati anu mau dasar nartos sakit itu tengah di ditawaan deui gitunya mau sakit gitunya punten we gitunya ieu bener harus pangintenna abdi teh nya silaturahmi itu mudah-mudahan sekali deui manfaat barokah tapi milik urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dialog cekap sakitu biasa dihaturkeun kira sedang rakuna kapunten pasubur dina sakelebatan layar diakhiri ku akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمدا لله حمدا عظيما وغير مزيد يا رب العالمين يا عظيم يا مالك وعظيم سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد لنا بهذه وحده وتدخلنا به عن سيئات وتدفعون بها إنك أحلى درجات وتبين بسبب جميع خيرات الحياة وبدل الممات اللهم انزلنا نبيا مباركا وإنما نسيئا حلالا مباركا وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا اللهم اجعل هذا البلد والقرية آمنا وأهله وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.